Tuti, ai tuti bumina gedong panggung. Mulai. Halo. Nah, tuh situt meni sirik wae. Imah abi mah panggung, duduk jendela, naon gitu. Oh, bumi nur mah gedong gede pisan warna bodas ya. Terus di jero teh aya lotengan 2 tingkat. Terus kamar nur teh make spring bed ya. Terus di luar nate di luar bumi nur mah aya aya kolam berenang gede paragi berenang. Terus aya akuarium loba laukan ya. Wah, eta anu deket tangkal buah anu gigirna teh ning tukang lotek ning eta dirinya anu gede eta nya eta ta anu tingkat 2 ning apal maneh. Abi pernah ngalewat kadinya kan ngalewat kadinya imar teh gede pisan sia gede pisan sia tuti gede pisan asli ieu mah gede pisan di sisi teh aya ieu tukang lotek balong aya tangkal eta tangkal buah kan nya. Naon eta mah perasaan da imah Kang Udin anu sisi balong man aya tangkal jambu tukang lotek mah goblok da imah main nama di pipirna anu kebon awi. Ih jadi hayang ulin kata si Nur barudak engke balik sekolahna urang nyimpang yuk kata si Nur yuk sia pasti bakal disuguhan loba sia. Yuk, hayu urang nyimpang hayu nyangke we sakolana hayu yuk. Goblok si Siti nya.